lamun jalma asup Islam nalika ngucapkeun dua kalimah syahadatna kahijina tadi teu disyaratkeun make harap atap sakumaha pendapat Imam Az-Zayadi ngan utama nama tetep make harap atap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salajengna wala budda min tartibi syahadataini wa muwalatihima, wajib nalika maca dua kalimat syahadat kudu tartib bersaksi tiada Tuhan selain Allah, nembe bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Ulah dibalikeun asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu alla ilaha illallah. Ulah wa muwalatihima jeung kudu tuluy-tuluy asyhadu alla ilaha illallah langsung wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Montong ngopi heula tapi kudu tuluy-tuluy. Jeung wala budda minal i'tirafi bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam, misti kudu ngakui jadi utusanana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artina teu cukup asyhadu alla ilaha illallah hungkul, tapi kudu i'tiraf bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Teu cukup asyhadu alla ilaha illallah hungkul. Kumaha lamun lain ku bahasa Arab, walau ata bi syahadataini bil ajamiyah sahha islamuhu. Lamun masih jalma ngadatangkeun dua kalimat syahadat rek asup Islam tapi lain ku bahasa Arab, kalah kaku bahasa ajam, rek bahasa Inggris, bahasa Jepang, rek bahasa Indonesia, bahasa Sunda, soha islamuhu, sah Islamna. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Soha islamuhu wa in ahsana al arabiyah. Sanajan bahasa Arabna hade rek ku bahasa Indonesia na bae mah enggak teu nanaon. Tapi anu motaman mah angger bahasa Arab. Matak nu langkung utami bahasa Arabna heula terus bahasa ajamna, bahasa setempatna supaya langkung kaharti kan cek tadi ge kudu aya nya tirab. I'tiraf yang mengakui aing teka harti mah mau bisa ngakui nya. Wa ma taqaddama minasyuruti mabniun alal mu'tamad bi madhhabina ma'asyiras syafi'iyah. Keterangan nu geus ti heula tina disyaratkeun make bahasa Arab dina ngucapkeun dua kalimat syahadat modelkeun rek asup Islam disyaratkeun kudu bahasa Arab teh eta pendapat anu mu'tamad, pendapat anu kuat di madhab urang sadayana golongan madhab Imam Asy-Syafi'i. Ngan daripada hese asyhadu walah kalah kapal beulit. Sok we ku bahasa naon? Ku bahasa ajam, bahasa setempatna. Ngan bari tetep terus diajar ngucapkeun dua kalimat syahadat make bahasa Arab khurujan minal khilaf supaya keluar tina perselisihan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab.